Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi dulur-dulur simkuring anu salawasna toleh mikareueus tur mikasono kana carios-carios Sunda pidangan andang SR Gayuda Channel nuju di mana we ayana boh anu caketna boh anu tebihna pon kitu deui anu nuju ngalanglang buana di mancanagara wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga neraskeun hanca carios anu katunda dinten kamari. Pamugi wae para wargi nuju aya dina panangtayungan kersaning Gusti Cat Allah Rabbul Alamin, sehat lahir sehat batin kalian ginulur kabagjaan sapapaosna. Kalian simkuring teu oleh ngahaturkeun mang rewu-rewu rasa nuhun ka para wargi anu salawasna teu oleh ngarojong kana lumangsungna ieu dongeng. Tanda bukti yen salira mikareueus kan tur ngajungjung kana sastra sareng budaya Sunda. Para wargi dina dinten ieu teh masih neraskeun anu judulna Nu Ngelmu Rawa Rontek. Kalayan dinten kamari dina bagian ke-28 dicarioskeunnya Wisnu Kamandaka nulungan Bikartem anu di Tarajang Bagong kalian teras manglereskeun di salakina margi peana ti jalikuh. Kumaha saterasna atanapi karajengan tina eta carios mangga dongukeun we dina ieu episode di awit dugi ke akhir. Kalayan mugi anu didugikeun ku pribados salawasna tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa ngajantenkeun pangbebrahmana kanggo sakur anu ngadangukeunananya. Atuh sasieun sabeunyeunana mudah-mudahan aya guna mangpaatna. Margi ieu carios mangrupikeun kisah nyata janten cariosna inspirasina tanapi nyanak temakna tina kajantenan nyata anu kaalaman ku penulisna mangsa baheula waktos nuju ngararana nya nuju ngara. Nanging bilih aya nami dina ieu carios anu sami sareng jenengan salira simkuring teu aya maksud kanggo nyebat jenengan salira. Eta mamung kaleresana pangintennya jenengan salira sami sareng nami nu aya dina ieu carios. Mangga para wargi supados teu nyangkolong ting kana waktos ieu carios urang kawitanan. Wilujeng ngadangukeun pun awitu astuna masidam mugia salira salawasna aya dina kamuliaan. Nu Ngelmu Rawa Rontek bagian ke-28 karyana Andang S. Argayuda. Uguh kuring hampir kecelakaan
teu pupuguh ngadon di udag bagong. Untung wae dikersakeun aya jalmi-jalmi saroleh nulungan. Bikartem galecok nyaritakeun anu kajadian ka manehna nepi ka dianterkeunna ku Wisnu Kamandaka sapara kanca ka salakina. Damun seug teu kabur aya Wisnu mah bikartem teh pasti cilaka. Alhamdulillah atur nuhun Ujang oge Nyai pon kitu deui ka salira ka kasepuhan salaki bikartem nganuhunkeun ka Wisnu sabara kanca manehna katajieun ku tindak tanduk rombongan tatamuna ucap-ucapanana handap asor budi parangina mata kataji nandakeun ieu jalma-jalma teh lain manusia samanea kitu cek pikir salakina bikartem nepangkeun atuh emang abdi anu katelah Wisnu Kamandaka. Ari ieu anu istri pun adi namina Nyi Mamah. Ari eta anu sepuh pun emang namina Mangkarta. Wisnu Kamandaka nyolongkro ngajak sesalaman ke Nugering dituturkeun ku Nyi Mamah jeung Mangkarta. Sanggeus ngawanuhkeun dirina oge Nyi Mamah jeung Mangkarta laju Wisnu mariksa suku Nugering horeng ugel-ugelanana misalah pelorna bijil pantes rek bari oge da teu aya anu ngabenerkeun ku kitu nama uyuhan jalmana dagel damun seug tumrapkan epes meer mah geus pasti gegerung wae. Dupi emang teh saha jenengan sareng Ari Yuswa parantos sabaraha taun. Wisnu galecok ngajak ngobrol ka Nugering bakuna kucan apalin ngaranna sabab tadi ukur sesalaman teu kungsi silih kenalkeun diri. Mang mah anu katelah Darta Ujang Nugering ngabejakeun ngaran bari muringis. Umurna cenah geus nincak dina 50 tahun. Geus kolot tapi pangawakanana mah masih cangker. Mang Darta kumaha pami ieu sampeanana dipanglereskeun ku simkuring. Kersa mang teh Wisnu teh jol ngomekeun tapi tatanya heula ka jalmana sabab bisi teu percayaeun ka Wisnu. Sabab ngomekeun tulang mah teu bisa ku jalma sagawaya kudu ku ahlina. Ih atuh sanes kersa deui Ujang bingah we nu aya dasarna mi ieu can dikukumaha atuh badai ka saha nya minta tulung kayan emang sareng embina teh jauh ti papada jalmi rek diomekeun ku sorangan daya katiasa. Mang Darta kacida atuheunana barang ngareungeun rek pangbenerkeun sabab dampal sukuna masih bengkok jaba nyeri anu kacida. Ieu teh pelorna mocel mang namina oge nu ti jalikuh mun teu enggal dilereskeun bakal langsung ngabareuhan. Wayahna pati nyeri dilereskeun tulang mah da eta ngalebetkeun pelorna. Wisnu Kamandaka cumarita beri mariksa suku Mang Darta anu bareuh akibat dijalikeun. Lamun diantep mungkinna bakal cacat, dampal sukuna pasti bengkok jeung nyerina lila. Mangga wae Ujang nyeri mah teu nanaon, komo teh dilereskeun mah. Meureun moal cager-cager. Mang Darta pasrah kan rek dilakukeun ke Wisnu, da ari nyeri mah geus pasti. Komo ieu geus aya sababaraha poe na diantep. Atuh geus karuhan kitu magap leungeun Wisnu ngaragap dampal suku Mang Darta. Laju dicentok bari digibegkeun. Peletok sada-sada tulang diadu. Saterusna diurutan make minyak kalapa, dibebener tulang jeung urat-uratna, sangkan anu bareuhna langsung kempes. Aduh. Basa Mang Darta dicentok
dibenerkeun ugal-ugalana ku Wisnu ngagoak tarik bakat ku nyeri. Tapi saterusna katempona siga anu bunga. Nyeri dilereskeun kieu mah mang margi ngalebetkeun pelorna nu mocel. Tapi tos lebet deui kana urutna ayeuna mah. Wisnu cumarita ke Mang Darta bari terus ngurutan dampal sukuna. Ngaba bener sangkan pulih deui sabihara-bihari. Leres geuning ujang. Ayeuna mah teu ting sareng teuing. Jabat tiasa diusikeun deui. Atur nuhun ujang. Mang Darta kacida bungaheunana sabab anu tadi sukuna teu eureun-eureun tingkar nyud ayeuna mah ngadadak asok. Bi pamit teu kaabotan mah sim kuring sapakanca sejangiri ngendong. Margi ieu Mang Darta kada dilereskeun sakali deui dinten enjing. Wisnu sasadu kabikartem yen manehna meureun kudu ngendong di imahna. Sabab ngabenerkeun engser tulang mah teu bisa disakalikeun. Moal kuateun anu geringna. Ih ari ujang. Mo embi mah bingawe nu aya. Tong boro ukur sawengi. Najan mulan malen oge embi mah ridho pisan. Bikartem meuni galeh ge nembongkeun semu anu kacida bungahna. Sabab teu nyarita kitu oge bikartem teh boga niat rek nitah cicing heula di imahna sabetahna ka rombongan Wisnu ka Mandaka. Peutingna Wisnu ngadaweung dina Bangbarung dibarengan ku Nyi Mamah. Duanana pedang umbar lamunan sewang-sewangan. Sabab rek ngobrol teh siga aya anu kateug dina hatena. Langit kebenaran gerlenglang. Bentang anu baranang ting kariceup mapaes kaendahan peuting. Sampun langit ting arudat lir anu dihaja ditata direka. Bulan ngempur tanggal wawelasan cahyana eunteup kaburuan. Endah lain ukur babasaan. Wisnu anteng nyewang endana peuting anu teuing ku jempling. Jangkrik ting kalecrit gaang saheng tina solokan lir anu ngawirah mah dina geter-geter dua hate anu salila ieu kapidara urasa rumasa. Angin peuting sumilir lirih kana lelembutan ngaharewaskeun hariring gending. Mirig dua ketegna jantung anu keur pada-pada koler simbar. Teu puguh endagna. Kang, itu aya nu ngagebur beureum di jero leuweung. Keur Wisnu anteng dina panglamunanana, Imamah cumarita hari weus-weus bari tutunjuk ka palebah leuweung. Daju ngaruh jurung kunung buru-buruan. Euleuh, leres Nyai, tatangkalan oge siga jadi bareureum. Sigana aya mustika mira delima di palidinya. Jing urang teruskeun ka Bikartem. Wisnu kageteun ku teu pupugu aya nu ngagebur beureum di jero leuweung. Ku kituna manehna rek nanyakeun ka Bikartem sugan apaleun. Eta cahya beureum di tempat anu eta teh sataun sakali masuk ngagebur nembongan. Ngan ku umbi mah teradit pati di pikiran da teu ngarti. Bikartem ngajelaskeun kaya eta cahya nu ngempur di jero leuweung anu mehrek unggal taun sok ngagebur lebah dinya. Pami kitu mah kuring nitip si Nyai wae sareng pun emang kuring rek nalungtik eta cahya nu ngagebur beureum da pasti aya jirimna. Mun teu salah mah cenah anu kitu teh mira delima mustika anu kacida langkana. Wisnu cumarita kan waraya di dinya bari nitipkeun Mangkarta jeung Nyi Mamah ka Bikartem.
Ke punten para wargi ngaso heula sakedap biasa sakantenan simkuring sejang ngiring emutan ka para wargi anu kaleresan nuju ngadangukeun ieu dongeng atuh utamina panginten kanu nembeannya kanu enggal ngadangukeun ieu YouTube bilih YouTube na teu acan di-subscribe punten di-subscribe heula nya tiasa super si mana sim kuring medar dilalakon enggal dina kalajenganana tiasa langsung nembongan dina YouTube para wargi kalayan tong hilap laikna oge komentarna atur nuhun kana perhatosanana mangga urang lajengkeun. Hari ujang bade naon wangi-wangi jung ka tengah leuweung kuriah kaya pipa balieun ulah ujang pimelangeun bikartem ngahulag ka Wisnu sabab asaku araraneh bet peuting-peuting rek kapileuweungan bari eta leuweung teh kakoncara ku sangetna bikartem teh can apaleun ka Wisnu Kamandaka. Moal sawios-wios embi punten nitipun adi wae sareng pun emang sanggeus ngucap kitu Wisnu langsung jumrelat tina ilmu kidang kancana bikar temani celeumeut barang Wisnu ngan sajorelat geus teu katembong di jirimna euleuh eta jang Wisnu ning tiasa kitu asa kakaraman dak embi mah aya jalmi model jang Wisnu bikartem nepikeun unek-uneknakeun area didinya sabab aneheun ku tindak tanduk Wisnu Kamandaka. Kang Wisnu mah jawara embi janten teu aneh dina urusan kitu mah margi anjeunna ngagunakeun ilmu kidang kancana ieu mah ngajelaskeun kaayaan Wisnu Kamandaka ka bikartem aya ku edas anom keneh tos ngajawara matak reueus bikartem kekecrek banget ku kataji rengkak paripolah Wisnu salawasna matak helok pikeun manehna pinter main po jabaning bisa ngomekeun tulang bikartem mani kekecrek bari gogodeg pikeun manehna mah kakaraeun manggihan jalma nu siga Wisnu Kamandaka. Sanggeus kumolebat dina popoek peuting sorog Wisnu anjog ka leuweung anu tadi kaciri anu ngagebur beureum tapi anehna ari disampeurkeun mah geuning cahya anu ngagebur teh jug ujug ngilang leuweung poek mongkleng cahya bulan teu mampu nembus harieumna dangdaunan keur kitu angin peuting ujug-ujug ngahius dembrag awak Wisnu Kamandaka rasa tiris nembus parat kana sungsum balungna teu pati lila jol aya sora anjing ngalang laung alam pileuweungan beuki jempling angin peuting beuki ngahius tarik daun-daun ting geleber siga nu keur ting harewas jeung pada baturna lengkah-lengkah Wisnu beuki deukeut ka asalna cahya beureum hawa aneh beuki karasa neumbag awakna bulu punukna ngadadak harudang jajantungna daligdug aneh padahal Wisnu teh teu boga rasa keung teu naon tapi hawa anu aneh mangaruhan kana dirina ti kajauhan deui-deui aya sora anjing ngalang laung beuki melung sit uncing jumrit tembus popoek peuting gaang nyeng sreng manis saheng sanggeus kitu laju simpe teh sora deui anu kadenge
Tepati lila purinyai aya nu berinyayan di antara beleg-begna kakayon jarangkung. Jirimna ngagebay panjang harurung cahyaan. Gedena sagede-gede tangkal cau. Lah kadalah nanahaon ari nu kitu asa kakaramanggihan. Wisnu ngomong sorangan, panonna mancok ngawas-ngawas anu keur buburinyayan teu jauh ti manehna. Beuki lila eta makhluk teh beuki deukeut ka Wisnu ka Mandaka. Katempoeun ku Wisnu aya dua makhluk anu keur kumalayang teu jauh ti manehna. Anu sahiji mah warna bodas tur harerang, anu hiji deui mah warna hejo cahyaan. Eta dua makhluk anu siga orai teh kumalayang ngeuringan Wisnu. Siga anu teu sukaeun aya manusa ngulamprong kalebadinya lain wayah. Bismillahirrahmanirrahim. Inni tawakkaltu 'ala Allahi Rabbi wa rabbukum. Wisnu ngagrandengkeun karima Allah, laju taki-taki pikeun ngajaga hal anu teu dipiharep. Sebab eta dua makhluk siga anu ngandung semu amarah ka manehna. Teu salah tina hitungan Wisnu, sanggeus Wisnu babacaan ana seak teh eta dua jirim kumolebat narajang Wisnu. Atuh kajelang Wisnu luncat ka jauhan eta dua makhluk. Makhluk anu disebut Ratu Siluman Orari bodas jeung Ratu Siluman Orari hejo. Laju awak Wisnu kumolebat dina jurus-jurus kalakai katiup angin. Awakna hampang kokolebatan ngayonan panarajang dua siluman orai. Lila Wisnu jeung dua siluman orai teh silih tarajang. Utamana dua siluman orai. Dua nana siga nu boga niat rek nandasa Wisnu kan Mandaka. Dua jirim anu panjang ngagebay teh terus-terusan kumolebat nerajang Wisnu. Ari Wisnu ka Mandaka mah teu ngalawan, ukur kumolebat pikeun nyingkahan panarajang eta dua siluman. Sabab Wisnu teu boga niat binasa, datang ka dinya lain rek ngadon nyieun diributan. Para siluman, kula datang ka dieu lain rek nyieun kaributan jeung Andika. Kula ukur panasaran ku nu katembong ti kajauhan. Siga aya cahya beureum anu ngempur di ieu leuweung. Wisnu ka Mandaka nyoba cumarita ka para siluman sangkan ulah amuk asor. Bari cumarita teh awak Wisnu terus kumolebat nyingkahan panarajang ti eta dua siluman. Sanggeus lila adu jajaten jeung dua siluman orai anu nyata-nyata luhur kasaktianana, Wisnu ka Mandaka nyadar yen ieu dua makhluk jadi-jadian teh lain lawaneun ku ilmu lahir, tapi kudu diayonan ku kakuatan batin. Ku kituna Wisnu buru-buru sila mendeko dina luhureun batu, laju peureum dina kayakinan nu saestu. Ilmu gaibna diwatek. Brai tina waruga Wisnu aya cahya gumiwang. Laju mumbul muru dua siluman orai kembar. Sanggeus deukeut ka Ratu Siluman Orai, eta cahya anu gumiwang ngawujud jadi hiji tangtungan anu matak ajrih ka sing sawe anu nempona. Raraina ngempur auraan, serot sacana lir seseukeut gobang. Dina mastakana ngarungku page hiji mahkota anu ditaretes inten berlian, mahkota raja. 200 siluman orai ngarenjag kaget, laju warugana ngagubrak di bandemah. Tepati lila robah wujud jadi dua awewe geulis. Anu saurang make papakean sing sarwa bodas, anu saurang deui mah make pakaian sing sarwa hejo. Napa jirim anu aya di hareupeunana eta 200 siluman teh sujud sembah bebarengan. Hapunten kaula nuwun, kuring duaan teu eungeuh ka pangarsa. Mangga nyanggakeun mustika anu salami ieu dijaga diriksa ku sim kuring kalipun adi. Kiwari parantos dugi ka wancina. Kelayan sim kuring duaan pamit.
ngantunkeun tugas kaula nuhun. Ceuk panempona 205 orai eta jirim teh mangrupakeun dununganana nyaeta Maharaja Galuh Purba anu nugaskeun maranehna pikeun ngajaga mustika merah delima. Nya Jung geus waktuna rajin pindah ti ieu patempatan geraneangan deui pangancikan anu merenah pikeun aranjeun. Jirim anu geus adu hareupan keur adu hareupan jeung 2 siluman orai cumarita nitah pindah ka eta 200 siluman orai. Sumuhun pangersa simkuring duaan amit. Sanggeus kitu 2 jirim awe geulis teh robah deui jadi 2 siluman orai anu nya badagnya panjang. Laju duanana jungorelat tembus popoek peuting muru patempatan anyar. Patempatan anu moal kasaba ku bangsa manusia. Nya Jung awitu astuna masidam mugia aranjeun salawasna aya dina kamuliaan. Jirim anu merupakeun saurang raja teh ngajurungkeun ka 200 siluman orai di barung budi anu bear marahmai. Sanggeus 2 siluman orai leungit dina popoek peuting, jirim anu ngarupakeun tangtungan raja robah deui jadi cahya nu gumiwang. Laju sumulusuk manjing warugana Wisnu ka Mandaka. Brai panon Wisnu beunta tina meremna. Brai dihandapkeun manehna aya nu ngagebur beureum. Buru-buru turun tina batu, ceg eta mustika merah delima teh dicokot ku manehna. Laju diampihan. Peuting simpe deui. Cahya bulan reyem-reyem nembus dangdaunan. Angin peuting ukur lirih dina hariring nu beuki jempling. Mirig lengkah-lengkahna Wisnu anu keur nyorang popoek peuting. Ninggalkeun leuweung geldegan anu paroek caneom muru imah Nabi Kartem. Para wargi rupina carios nyambung anu judulna Nungel Murarontek bagian ke-28 dicekapkeun mung dugi ka dieu. Enjing atanapi pageto manawi urang dipareng umur anu panjang tiasa patepang deui dina kalajengan ieu carios. Bobor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura. Kersa ngahapunten kana sanes kanten kaluluputan kalepotan simkuring dina enggoni ngadugikeun ieu carios. Bilih kirang nyugemakeun atanapi seueur lepatna hapunten anu kasuhum. Wilujeng kantun para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.